minta duit embung ah. Hayap ako Embung na. ah. Sabar teuing duit teh sama keukeuh we. Ya, saya jual anak marmot teh ya. Boga mikir meuli be ya. Mana aya nu meuli ditu tuh. Ai sekaki. Rekaman kakinya. Ke. Buruan. Oh, ebit. Ayo bet. Adio. Ke. Naon? Rekaman ke. Arek bisnis kayak itu Rama. Bisnis naon? Ieu rek jual ieu anak marmot tuh. Anak marmot. Anak marmot. Oh. Mana anu butuheun di ditu gitu. Lalu kurang bayar lah. Hah? Kurang bayar kurang. Ani hargana gitu. Sebarang itu. 100 opat. 100. Opat. Oh. 25-an arek Nah, mah. langsung aja ya. Hah? Ya kayak 50 nya. 100. Heeh, nyata ya kayak 50 duitnya. 50. Heeh. Ke 50 di nyusul. Iraha tah. Oh, pokoknya mak lah mungkin saya buka duit. Kurang jual langsung bayar. Oh, jangkana sabaraha poe lihat mah ada orang rugi Ah, atuh. paling seminggu lah, semingguan. Hah? Semingguan ya. Oh, sok Ah, tah. bayar kalinya. Oh, tah nampi artosna nya balik salunas oge tanyakeun ieu marmotna. Ya, heeh. Nu penyakinnya? Siap. Ah, ya, siap. Lumayan euy, 100.000 deui saminggu janjina aya ieu keur meuli beas jeung asin mah lumayan. Alhamdulillah. Euy, keur hayang-hayang teh nyu anak barmot kebenaran si kakek bogaeun ya. Alhamdulillahnya. Nah, mun itu ieu mah anak beureut teh, ieu mah anak barmot baru kieu nih. Si anak beureut ieu mah haram jadah si kakek, dago. Naon deui teh? Nah, ieu mah kayak anak beureut nih teh. Yakin mana mah weu kanyaho. Anak marmot mah lamun leutik keneh beureum. Ieu mah anak beureut, anak barmot kieu. Mana yakin ieu teh anak marmot leutik keneh. Emang anak beureut emang bunga. Baik ke duit tadi bunga buah jadi. Mau jadi. Kali duitnya kali dia mau. Kabul. Pokoknya mah. Ai matan mah anak beureut ada make. Yakin. Anak barbot mah anu jadi barodas. Hah? Barodas anak barbot mah. Anak marmot malah mun leutik keneh mah baru. Mah mungkin Urang sok mendengali anak barbot mah barodas. Sabarana nu hideungan. Sabar teuing Urang mah bunga jadi bata ka dia duitna. Nah, make bata kunaon? Bunga teh anak beureut eta mah. Astagfirullahaladzim anak beureut kumaha pan ieu teh geus ijab kobob jeung maneh tadi teh. Geus dia. Buahmu pokoknya bata urang minta duit dah. Minta duit embung Hayap pokona. Embung Sabar teuing duit teh sama keukeuh we Aing mah. Puguh eta anak beureut ya teh kakek menya dasar goblok gila mata aing mah najis aing Anak beureut ti mana? Geus puguh eta teh marmot kan beureum keneh. Maneh nu sok salah sabar teuing da geus ijab kabut teh barang cokot teh soal duit bawa gitu eta mah. Dasar tukang tipu mana aya anak marmot beureum gitu atawa jelas anak beureut dasar goblok sia aing najis.